Ah, nempo bor tuh kalebak euy deka enak kesukaan ah. Anu ieu euy. Nu ngarit. Heula ah. Ieu kan jadi sukunya juga maksakeun euy da. Ah, lebaran barang. Nu ngalaan mah. Maksakeun nempo kalebak ah. Kan teu ku hama. Aduh, sampu euy aduh ku bedo nah hanya pok sakieu dek sampu dewek ku bedo. Irahanya ngakana aduh karuk sakieu. Ampun. Aing komo lamun pedit, aing jeung bedo teh abong bedo sabedo. Mending ngaruksak. Aduh euy. Podon borto kawetan katuh. Sugan teu dulu kitu borto deui teu. Heula ah. Aduh si Bagong geus kadebok. Oh my god. Anjing na sia teh bedegong teuing. Na teh era ku haji aing 17 kali. Goblok. Bah ngarit urang teh teu malamat. Sia mending kabeda-beda teuing. Ngarit. Sia teh cing boga pikiran goblok aya we ari teh barang aing rusak atuh. Urang teh butuh jang doma. Sia Jukut hese. goblok teh. Teh wayahna we. Na teh era aing haji 17 kali. Bortol haji ge haji naon haji pedit. Yeuh ngaran-ngaran haji mah. Ngaran-ngaran haji mah yeuh badengikeun. Kudu sedekah ka anak yatim. Naon aya? Nah si anjing kaledek ka aing. Goblok teh. Sia. Lain ngaledek da bener ngaran haji mah. Kudu bager ngaran haji mah. Manya aya haji. Aing bae. Manya aya haji pedit, aya haji pedit. Naon pedit? Sampo ku Bagong puas ya Bagong. Ah, pedit sia goblok. Aing mah naon bae, da barang-barang aing goblok sia diruksak ku sia wae. Naon? Umroh mah batur mah ka Arab, ieu mah naon? Umroh ka Cianjur. Bae, aing balik ka ngobok sia, aing ngobok cau-cau anjing sia. Ah, cucu naon? Da Arab cenah sia karek kopokan we tah. Korban ge goblok. Aing ngobok ge cau-cau. Haji mah kudu ridho, naon ridona? Sok kitu dun bortol arit, ieu mana anu nyarekan. Ya sia ditali Bagong aing na tepel lebok ku sia gubuk jeung tanahna sia goblok. Moal aing anjing, moal anjing. Namanya Moal. Ya, Urang teh beuki, mun beuki beku aing dilebok Bagong jeung daunna aing mah aing teu butuh sia teh jahat teh ngaruksak goblok. Wajar dun bortol di arit. Coba itu sampo ku Bagong matak haji teh haji pedit teh matak ijideun Bagong oge teh.